Betapa malang nasibku semenjak akan tahu gak nyelap deh. Aing cewek Allah, duit Allah. Kismen. Seandainya aing boga kantong Doraemon yang bisa mengabulkan semua permintaan, pasti hidup gua malah bakal susah. Aing pegati sinal siang luangan siang. Tegak blok duit deh aing. Wow, the magic home. Naon eta? Aisyah ku naon? Kain. Aisyah naon dia model lah. Hidung kieu atuh. Waing beret tilu permintaan. Hayang naon? Wah, Syajin. Wah, kebenaran ya aja. Kumaha carana? Oh, gampang. Carana tulis kahayangna, asupkeun ka kantong ajaib. Sereh menang meuli, sereh ngenang utang. Jadi. Ya, bener. Bisa aja, Jin. Bagus deh, Mas Sendala. Pas, Di. Mantap. Wah. Naon deui nya? Tadi ah. Enta deui. Sereh can dibayar. Bisa aja, Jin. Kedua itu. Aing jadi jelema beunghar, Jin. Terus ya, hiji deui pamenta sia. Coba naon? Dah, tilu doang. Keseru ya, Jin ya. Naonnya? Sendal enggos. Duit enggos. Oke, oke. Permintaan terakhir. Mau datar sih. Iya mah. Rada berat ieu mah. Naon ieu metana? Sereuh beak ngahutang deui. Pan ieu mah rada berat pamenta sia. Ih, bisa tuh. Cepat terakhir. Dia minta naon sih ieu? Minta bebene. Bebene. Geus komo lain teh boga bebene. Ulah sia aing ge jomblo. Kumaha? Goblok.